Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, eling. Mudah-mudahan nu ngajawab salam didoakeun uih ti dieu sing narasib nincak tanah suci Mekah Madinah. Nu teu ngajawab salam oge sami uih ti dieu sing nincak imah. Amin. Balak iwung sisi lewung di seboran make cai bilih tadi keur malaweng. Ajaran sakali, ajaran sakali, ajaran sakali, buka dikit. Malam naon aya? Nah, malam Jumat mah nikmat insya. Mudah-mudahan nu ngajawab salam terutama kaum ibu-ibu didoakeun sing dikersakeun loba duit. Kadang-kadang Pak Haji Hadi ibu-ibu mah termasuk pamajikan kisagati solehahna ku duit. Anggur merah suami nganggur pamajikan, anggur bodas suami nganggur pamajikan teu boga, anggur hitam suami nganggur pamajikan ngabat, anggur hejo suami nganggur pamajikan teu ngej, aing ngajegang osok. Insya mantak ciri istri anu solihah mun salaki balik di mana-mana kudu siap ngadang ngadagukeun nasihat ngadang ke balik di dari kada yuk ke Pak Haji Hadi teh woi aya bakal kaki deung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyina rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
al-ayah wa qala ta'ala aidan fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sing kompak meh urang menang sapaati Kanjeng Nabi Muhammad hayang teu ningali wajah Kangjeng Rasul daripada teu ningali wajah Kangjeng Rasul mending teu ningali wajah Haji Hadi daripada teu ningali wajah sang baginda Rasul mending teu ningali Kisagati. Maka saur Kangjeng Rasul manzukirtu indahu walam yusalli alayya. Manakala jenengan Kangjeng Rasul di alam dunia disebat ku saha wae nu hadir teu nyambut mata salawat, khawatir jaga di poe kiamat bisi teu bisa mandang wajah sang baginda Nabi besar Muhammad hayang teu wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Qala Ibnu Malik wa rubbama aksaba sanin awwala tahnisan tashrifan ta'rifan in kana fi hadfil muhala wa qala aidan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al munfasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin. Punten Pak Haji Hadi angkat pandangan mumpung kesetruk teu Pak Haji so anu teu diangkat pandanganna mun ngadoa ka Allah tiap waktu eta ciri gejala setruk kos ieu ngampleng siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali masyaikhi wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika walhamdulillahi rabbil alamin. Sok ikuti sadayana siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ieu doa dina kitab I'anatut Thalibin juz kahiji nang ulama mah bisa ngarang urang pojok bolang bisana ngorok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok lu teu bisa cacalangapan meh jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Sok
alhamdulillahirabbil tah eta teh Pak Haji Hadi doa sataranjang. Doa naon? Doa muka baju. Doa naon? Percaya ke ulama. Samemeh uka-uka, uka aju, uka alana, uka utang, uka cang, supaya aurat ulang-ulah katingali ku mata jin. Ulama ngajelaskeun dina kitab I'anatul Talibin, baca eta doa bismillahilladzi la ilaha illallah. Mudah-mudahan sing manfaat. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun hadir. Ayat 2. Ceuk urang pojok bolang. Hiji cicing. Kahiji cicing. Kadua tong lelempangan. Janji insya balikan deui ari rukun hadir ayat 2 ceuk urang pojok bolang hiji cicing kadua tong lelempangan. Jelaskeun ulah. Loba jelema diuk tapi teu deukeun cicing. Loba jelema diuk tapi ngom. Loba jelema diuk tapi ngome HP. Didoakeun nu marawa HP sing boga kuota. Sebab loba penting ayeuna nu ngome HP orang teu bogaeun kuota. Bener? Betul? Didoakeun nu marawa HP sing loba kuotana. Sebab ayeuna mah Pak Haji Hadi zaman selfie. Betul? Ternyata eta jelema nu loba selfie teh loba ku pulang-pulang. Kita. Jadi jelema anu loba hulang-hulang mah bakal loba anu nanya suku wae. Marawa ke HP. Loba teu ayeuna HP. Pak Haji Hadi boga HP teu. Sugan Pak Haji Hadi merek Nokia boga teu. BlackBerry boga teu. Ai black butut. Loba teu ujian gara-gara loba HP, loba teu. Loba teu gogodan gara-gara loba HP, loba teu. Gara-gara loba HP, loba jalma SMS-an. Gara-gara loba HP, rumah tangga acak. Rumah tangga. Betul? Gara-gara loba HP, loba jalma WhatsApp-WhatsAppan. Gara-gara loba HP, rumah tangga berantakan. Rumah tangga sing kompak balik tinggalikeun ieu na. Rumah tangga berantakan. Kunaon kikieu? Sebab make cincin. Katingali teh cincina. Demi Allah ieu Pak Haji Hadi cincin hampang di bawah usahana. Sebab ieu cincin eueuh sakilo-kilo aja. Ngabohong teh. Ngabohong teh. Tah ieu mah paragi nganjang ieu. Lamun bapak ibu boga bujang jomblo alias sanpati laku bawa cincin ieu. Ajak nganjang kai masih sarboah si sarkila. Ajak nganjang kai masih tuti si tati si wati. Ajak nganjang kai masih yun si titin si eti. Aya teh ngaran tuti di dia. Ngaran tati, ngaran wati. Wayah kieu zaman ayeuna masih kene aya ngaran wati.
ganti geus teu usum wati mah sebab ayu wati mah wadah titit. Jadi hayang balik ayu malam Jumat teruskan mun hayang seuri mun abdi ngajak ngomong siap seuri siap kajeun teh hayang ge hihihi sok seuri siap 1 2 3 aya surahan dina kitab Ihya Ulumuddin mun seuri teh ulah keong doang kudu kieu ye coba hihihi tah insyaallah jelema anu loba seuri mah bakal awet ngora jelema anu bikeun seuri teh bakal tambah panjang jelema anu jarang seuri jamanut eta teleh koet kolot salalah wae ieu ngajawab kajeun salah keda urang mah keur ngaji yang penting ngaji mah bisa sedekah lanjut tapi ke mana tadi pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam Jumat Sayyidul Ayyam Rajana Poe Alhamdulillah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil sadayana alhamdulillahirabbil maca alhamdulillah sakali penting ayeuna ka Allah bakal dibere pahala ganjaran sebesar 7 lapis langit 7 lapis bumi. Amin oge lamun maca alhamdulillah 2 kali Pak Haji urang bakal dibere surga ku Allah. Harayang teh ka surga. Serius. Cius. Siap teu paehna. Asup moal ka surga lamun teu paeh heula. Muga-muga urang sing maot anu husnul khotimah. Sadayana urang sing maot anu husnul khotimah. Sadayana urang sing maot anu husnul khotimah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masih anugerah kalimatan ka urang sadayana terutama nikmat iman sinarang Islam nikmat sehat wal afiat. Salawat sinarang salam semoga tercurah limpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam kajian
Abi mawa topeng monyet. Tepuk tangan untuk topeng monyet. Biasanya topeng monyet mah lamun dibere duit sok terus. Itu diberi mah sok eureun Pak Haji Hadi. Hayangnya penting ayeuna bager tah itu Pak Haji Hadi coba. Lamun bager berarti kudu nyawer. Lamun teu nyawer berarti pelit. Ulah nyebut koret mah bahaya. Sok keun we coba kudak odok aya eueuh coba. Bohongnya Pak Hajinya. Nya ulah dianggap bohong dasar kita perlu masak. Insya kajen Abi mawa topeng monyet kajen. Disebut topeng monyet. Lain santri alhamdulillah. Master seremonial pengatur waktu pemindah acara protokol alias MC terus nikah canggih. Oh encar. Waduh nggak bohong. Ini bukan pria sejati. Barusan ditanya udah nikah can. Terus nikah can. Man ulah sok itu man kuring boga ceuli ya. Mudah-mudahan ya protokol alias MC sehat tur barokah. Barokah manfaat ilmuna. Baheula mah protokol. Kadieuna MC. Budak sekolah master seremoni, betul? Ternyata eta Kang MC teh singkatan MC teh mimpin cacahan. Naon cenah? Naon cenah? Dimulai PHBI Pak Haji Hadi. PHBI peringatan hari besar tukang dagang geus disingkat cilok aci cilung cireng cilor baslok di Banten Abi balik jarah di Nabi soring naon cek Abi teh soring teh baso garing. Ternyata nucan ayam Pak Haji Hadi nu dagang cidu. Dagang naon? Cidu. Besi liur urang pojok polang kudu dagang naon? Dagang cidu. Sok isukan cidu. Kadengin ku Pak Haji Hadi goblok sia. Keur mah aing sarabal dagang cidu. Maksudna cidu teh eta Pak Haji aci disen. Ayat di pojok bolang bapak-bapak gede awakna ayat tuh. Ibu-ibu gede awak ayat tuh. Lamun ayat bapak-bapak ibu-ibu gede ulah sok disebut gendut. Teruskan. Lamun ayat bapak-bapak ibu-ibu gede panggil bapak Gojali. Panggil ibu Gojali. Naon Gojali teh? Ari Gojali teh golongan jalma lintu. Gitu-gitu kenehnya. Insya Allah iya protokol sanana. Kahfi. Insya Allah Ustaz Kahfi ku abdi bade di umroh we. Abdi gaduh terepel ngaranna batas utama. Jalmina aya Pak Haji Deni orang Cemplang. Insya Allah nu bade umroh sareng abdi sareng Pak Haji Deni silahkan daftar ka Ustad Ade, ka Ustad Ishak, ka Ustad Bitis. 5 jemaah jatah 1 untuk berangkat insya Allah. Hayang teu munggah haji. Hayang teu umroh. Abdi tos sataun ieu can berangkat kangen ka Makkah ka Madinah teh. Yuk sugan urang aya nasib deui. Siap ngadoa? Ya. Sok pareureum sadayana. Allahumma walwah. Allahumma walwah. Allahumma walwah. Ngajual sawah. Hebat ya doa anak. Pareureum teh dia. Mantap cek abdi ge kudan kudu peureum beusi ningali abdi. Abdina teu kuat Haji Hadi hayang sedih wae.
Insya Allah iya Ustad Kapi rek diberangkatkan umroh. Abdi setiap ceramah sok ngaberangkatkan protokol hiji gratis. Insya tah Ustad Kahfi lamun hayang umroh gratis teangan imah ceuum jeung ceurok. Jadi insya tenang Ustad Kahfi sing gede hate sing gede harapan insya sebab cek guru abdi 2010 harita jang jaga mah loba jelema loba duit tapi hese bunga haji tapi jelema teu boga duit aya nasib haji jeung umroh insya Allah. Jadi lamun hayang umroh gratis Pak Haji Hadi tayangan imah ceuum jeung ce jadi umroh singkatan baik-baik. Boga anak dua punten bisi kasebut ngaranna imah sing barokah amin. Boga anak dua nu hiji si Abbas nu kadua si Kokom jadi Roh boga anak dua nu hiji si Erat nu kadua si Tatang jadi terus loba deh pokona mah. Mudah-mudahan eta anu kasebut ngaranna sing barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Hadaratil mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, para tokoh agama, wabil khusus hormaten pribados, hormaten urang sadayana, oge urang doakeun ku urang sadayana, Bapak Kiai Asim, oge anu ku pribados dihormati Bapak Kiai Ade Hasanuddin, Bapak Kiai Muhammad Suro Roy Sudin, oge nu ku pribados dihormati Bapak Kesepuhan Bapak Haji Hadi, wabil khusus deui panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ukar oge Bapak Oman araya jalmina dalam dipanggil naraeknya nya abi rek ngaparik abi rek mere hadiah ka Bapak Ukar Bapak Oman Bapak Endang rek mere hadiah minyak kajen dibikeun ka anjeunna kajen aya teh jalmina ulah jauh-jauh anu ku pribados dihormati tu dimuliakeun Ketua Pemuda Bapak Minong oge Bapak RT Andi, Bapak RW Wahyu, aya Bapak Wahyu mana aya Pak RW Wahyu aya ari Wahyu teh wayahna uyup anu ku pribados dihormati Bapak RW Nurdin, mudah-mudahan jadi haji. Sebab ayah Haji Nurdin Kosasi. Naon Nurdin Kosasi teh? Nurut dinas ongkosna ngasih ngaranna Nurdin Kosasi. Oge sami anu dipika hormat Bapak Kepala Desa, oge Bapak RT, Bapak RW. Yuk orang doakan ku orang sadayana para ustad, para kiai, siap ngadoakan para kiai, siap ngadoakan para ustad, butuh teu ka kiai, butuh teu ka guru. Pertanyaan abdi, mun aya ngariung urang dieu neangkeun kisagati apa kiai urang dieu? Lamun aya kamaotan di dieu neangkeun kisagati apa kiai urang dieu? Nusok ngajar saminggu sakali ka bapak-bapak ka ibu-ibu Yusuf Fadli kisagati apa ulang dia butuh teu ka kiai resep teu ka kiai resep naon resep nikah bener nyarah teu ka kiai nyaah naon nyaah mere cenah ulah kitu bener moal ibadah ulang tanpa syariat pelajaran guru bener moal. Maka cek Ibnu Malik
wa ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Ibu bapak samemeh ayeuna ulang ngahormat ngagungkeun ka ustad kiai nu jauh, hormati heula ustad kiai nu aya di kampung urang insya. Sebab urang boga pangabutuh teh lain neangkeun ustad kiai nu jauh, tapi nu diteangkeun teh ustad kiai nu aya di kampung urang insya. Penting ayeuna teh nu di amplop teh ulah kisah jati doang. Ustad kiai nu aya di dieu di amplop insya. Da abdi mah ka dieu ge tujuanana rek neangan amal anu soleh. Ka dieu teh abdi teh datang teh rek ngalobakeun doa anu diijabah. Duit. Kamari keur ceramah di Cibenong aya nu beuki duit maot. Jadi jelema nu beuki duit mah Pak Haji terek beunghar. Mun aya ibu-ibu beuki duit kudu dicek. Dicekal kita ngaji. Dicek. Modal atuh dicek. Moga-moga para ustad, para kiai sadayana panjang umur, sehat tur barokah. Dicukupkeun milik rezeki anu halal anu barokah. Utamina ilmuna sing tambah barokah manfaat. Putra putrina termasuk putra putri urang sing soleh tur solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa fi ikhtiyarin Saud Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al mutasil. Ibu bapak baroga anak teh putra putri urang samemeh masantren kanu jauh candaikeun kanu jauh cek Ibnu Malik geura anterkeun ka ustad ka kiai nu aya di kampung urang, geura anterkeun putra putri urang ka tatangga kampung urang samemeh can siap kanu jauh. Sebab lamun anak urang teu ngaji teh bakal cilak, bakal jadi anak anu anu bedeng. Lamun ayeuna indung bapak jeung anakna cicing bae teu ngaji bakal terjadi tsunami. Nauzubillah min. Bukti jeung nyata di Turki geus gempa, di Cianjur geus longsor, terutama anu paling bahaya loba bongkaran parabola. Cenah di pojok orang teh loba jurang-jurang, jurig-jurig, loba amat jurig. Pikeun nyalametkeun putra putri urang anterkeun ka pondok pesan, anterkeun ka majelis ka para ka para kiai. Anak urang jeung urang teh kudu daek ngan samemeh diaji, anak urang teh jeung urang teh kudu daek sok samemeh disalat. Lamun ayeuna urang teh daek salat teh daek ngaji bakal bahai, bakal cilak. Nauzubillahi min. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al muttasil. Ibu bapak cek Ibnu Malik samemeh ayeuna urang jarah ka Tasik, ka Cirebon, ka Bandung, apatah ka Aljabar, ka Madura, jarahan heula indung bapak urang, jarahan heula akilini urang, jarahan heula kiai ustad nu pertama magahan alif ngeja, nu pertama magahan utawi ikopo eta teh jarahan. Maka abdi boga wejangan ti guru ti Bandung, cek guru abdi jang lamun anjeun tos kembali ka imah anjeun sing istiqomah, anjeun sing dawam, jarahan indung bapak anjeun, jarahan aki anjeun, jarahan guru-guru anjeun nu pertama magahan alif ngeja, nu pertama magahan utawi ikopo. Ieu mah abrul-abrulan Pak Haji Hadi. Indung bapak ustad kiai nu pertama guru teh di jalan abrul-abrulan, jarah ka Tasik beres, jarah di Tasik balik ngadon meuli cangkalin cangkut. Ieu kadinya wae. Heueuh memang nage kangga beuti eta mah resep kabeh oge. Da abdi mah teu beuki kana cangcutna. Teruskeun.
teruskan. Jadi urang teh jarak teh kudu anu deket. Sama me aina jarak kawali anu masyhur. Mana wali anu masyhur teh seperti aina Madura, Banten, Tasik, Cirebon. Mana deui Banten jarahan heula wali mastur. Eta wali mastur teh sami bakal setiap malam teh bakal loba anu datang eta karomah hakikat Gusti Allah Subhanahu nganyahokeun wali mastur teh di antarana wali mastur. Moal aya wali mastur lamun teu aya wali mastur, moal aya wali masyhur lamun teu aya wali mastur teh contoh di daerah Sukajaya ataupun Cigudeg aya makam karamat. Eta teh wali mastur. Gerak dawam kadinya cukup ku bensin saliter. Cukup ayeuna ku bensin saliter bolak-balik. Samemeh urang ayeuna boga rezeki anu lain berarti ulah jarah ka Cirebon, lain berarti ulah jarah ka Banten, lain berarti ulah jarah ka Madura, lain berarti ulah jarah ka Tasik. Jarahan heula indung ba, jarahan heula guru-gur insya Allah. Lajeng wa fi ikhtiarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al muttasil. Cek Ibnu Malik, lamun ayeuna urang boga anak parawan terutama ulah sok buru-buru dikawinkeun ka urang luar negeri. Pernah kadenge ku abi Pak Haji keur waktu masantren beres ngaji tos asar jam 5 teh sok kaluar sok ulin ngurilingan lemur pasantren di dinya. Kadenge eta ibu-ibu ngomong kieu, "Neng, tong kawin ka santri mah budug sebab kiaina oge budug bunga." Astagfirullah. Nyebut budug oge ngeunah ngeureuyeuh ngaji ceuk saha budug kadenge deui ganti bulan, "Neng, cukup teteh maneh nu kawin ka santri, mending maneh mah kawin ka urang luar negeri." Pedah eta lalaki teh katinggalina berdasi mobilna Mercy, terjadilah eta nikah putra si ibu. Ternyata setelah rumah tangga eta lalaki teh kalakuana tukang korupsi. Hirupna oge bau ta? Bau tarosi. Bau tai. Jarok ieu urang pojok bola. Sebab urang teh hijina dina ta? Dina taneuh. Tai. Jadi cek dokter kesehatan lamun ayeuna urang nahan kiih teh eta teh bakal jadi panyakit. Jadi lamun hayang kiih kudu buburu ki, mantak urang hirup teh kudu loba ki. Ieu ngaji. Iih deui ki. Ieu mah teu bekser geura. Banjir ki wae. Wa fi ikhtiarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al munfasil. Teruskan. Nah, sameme ayeuna urang sodaqoh ka batur, kanu deukeut heuh, ka indung bapa heuh, ka mitoha heuh, ka uwa ur, ka mamang ur, ka bibi ur, ka aki ur, ka nini ur, karata kanu jauh. Cek Ibnu Malik ulah ning cek cek dina Al-Qur'an. Cek Ibnu Malik lamun ayeuna urang sedekah kudu kanu kudu ka keluarga heuh. Moga-moga nu can kitu sing gerak kembali seperti kitu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa fi ikhtiarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al munfasil. Ibu bapak, lamun ayeuna indung bapak urang maut tos aya di alam barzah, tos aya di alam kubur, nu pertama dituhuan ku indung bapak urang teh hiji doa istighfar sedekah infak jariah tinu ngajatkeun anak jeung icu. Nomor kadua nu bakal ditunggu ku indung bapak urang teh di antarana icu. Lamun ayeuna seorang ustaz kiai nu pertama ditunggu doa
jeung maca Quran di santri-santri jeung di alumni insya Allah. Mantak ayeuna urang teh jeung dulu teh kudu had komo boga dulur anu rada ngarti kana agama eta teh kudunya lamun aya salah satu di keluarga taroh dipanggil ustad ataupun leutikna santri balik ka tinggalina istiqomah magahan ngaji jeung ibadah kudu untung lamun ayeuna urang boga keluarga hiji santri sekaligus abdi ngadukung jeung ngadoakeun nu hadir penting ayeuna boga anak 5 gerak deketkeun hiji mah ka Allah supaya eta anak urang teh bisa ngadu bisa ngadoakeun ka indung bapa karasa ku urang ayeuna Pak Haji sebab urang teh masih kena hirup di alam baratah teh di dunia siap teu penting ayeuna maot siap teu penting ayeuna maot kunaon urang can siap ieu maot kunaon ieu can tenang menghadapi maot eta gara-garana urang teh salatna can loba tumaninah ka Gusti Allah Subhanahu gara-gara salatna loba tumaninah Pak Haji Hadi insyaallah urang moal berat ninggalin alam dunia urang bakal tenang maot ku gara-gara urang salatna loba tumaninah ulah dianggap sunnah eta tumaninah teh punten besi kurang jelas eta tumaninah teh rukun dina jero niat takbir ngadeg maca Fatihah rukun eta tumaninah teh rukun ku gara-gara urang salat loba tumaninah Pak Haji Hadi insyaallah urang teh bakal tenang rek menghadap Allah Subhanahu termasuk ayeuna urang salat tumaninah teh bakal tambah baik urusan milik rezeki urang insyaallah. Wabil khusus anu kupribados dihormati tur dimuliakeun bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda-pamudi, santriawan, santriawati nu hadir penting ayeuna insyaallah hoyong didoakeun apa hoyong dibere doa hoyong didoakeun apa yang diberi doa siap didoakeun siap syarat ngadoa hayang cepat diijabah dikabul ku Gusti Allah hiji siapkeun hate ulang sing ikhlas sing ridho ka Gusti Allah Subhanahu nomor kedua sing yakin bahwa doa ulang teh diijabah dikabul ku Gusti Allah di antara syarat doa hayang cepat dijabah Allah tos mere ide ka hambana samemeh ngadoa Pak Haji sing istiqomah sing dawam maca ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal sok dibaca tara eta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram samemeh nutup doa baca deui asmaul husna ya Allah ya Rahman ternyata Pak Haji, Ibu Haji rajana asmaul husna teh mung tilu hiji lafad Allah dua lafad Rahman tilu lafad Rahim kumpul dina lafad awas teh nyebut geunaheun ieu beuteung meuni ngabetan urat meuni karancang pipi meuni baleudem geunaheun teu mudah-mudahan nu maca lapan Allah siap nu maca lapan Allah sing paraeh panyakitna amin ya rabbal jadi rajana asmaul husna teh mung hiji lapan dua lapan tilu lapan kumpul dina lapan siap maca lapan Allah siap Bismillahirrahmanirrahim
rabbil. Muga-muga ya Allah ieu nu hadir sadayana sing paranjang umur sehat tur barokah. Dicukupkeun milik rezeki anu halal anu barokah. Putra putrina sing soleh tur solihah. Di mana kala urang samee maut sing narasib ka Makkah ka Madinah. Muga-muga sadayana urang sing maut anu husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya nu hadir sadayana sing dicukupkeun milik rezeki. Amin. Anu halal anu barokah. Amin. Anu halal anu barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kunaon urang kudu minta rezeki Pak Haji sebab urang hirup di alam dunia teh perlu daang. Perlu naon? Perlu dahar. Mantap urang kudu loba dahar. Daekan ngaji. Karena pitayeun wae. Urang hidup di alam dunia teh perlu dahar, makana urang kudu loba daekan ngaji rutin insya komo urang rek lebaran rek puasa mah kudu loba doa. Ya Allah, ya duit wae. Awas sakali deui mun aya jelema awewe beukeun duit kudu dicekal kita. Mudah-mudahan nu marawa HP sing loba kuotana. Sing kuat wipina. Sebab ayeuna mah Pak Haji zaman selfie bener. Keur ngaji selfie di kuburan, di gunung, di sawah, di pantai, di WC. Jadi jelema nu loba selfie teh lalobaku pulang tangguy. Mudah-mudahan nu barokah utang sing dibere lunas ku Gusti Allah. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani. Amin. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasali. Amin. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Amin. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah. Rek nanya, ikhlas teu hadir penting ayeuna? Hayang teu jadi pahala ganjaran ibadah? Cek ulama wa yuktabu lahu at-ta'atu madama mustamian. Ieu urang hadir teh bakal jadi pahala ganjaran ibadah di hadapan Allah Subhanahu madama mustamian selagi hadirna ngadenge. Maka cek Ibnu Malik walabbatun fil khairin wa amal bidin yazid wal yuqas malam yuqas. Urang teh kudu robah kudu resep geulak kana muludan teh resep teu dina kitab I'anatul Talibin halaman 364 dijelaskeun Abu Lahab terang teu ka Abu Lahab henteu kitu. Dina kitab I'anatul Talibin halaman 364 dijelaskan eta Abu Lahab gara-gara bungah doang padahal Abu Lahab teh kafir pamana Kangjeng Rasul gara-gara bungah doang eta Abu Lahab teh kulahirna sang baginda Nabi besar Muhammad. Eta Abu Lahab setiap poe Senin teh teu ngarasa panas dina neraka ku gara-gara mantak orang teh muludan rajaban ataupun ayeuna naon muharaman eta teh kudu teu kudu ayeuna urang perlu hadis anu sahih nu kudu perlu anu sahih mah hate urang sing sebab urang teh kikieu teh nyiapkeun kudu loba bebekalan bebersih wae tinggal rising wae atuh di dieu sakali deui warabbatun fil khairi urang teh muludan teh kudu ingat ulama ngajelaskeun dina kitab I'anatul halaman 364 Abu Lahab kafir pamana Kangjeng Rasul ku gara-gara Kangjeng Rasul ngadenge lahir ibunda Siti Aminah. Konon katanya Abu Lahab
jaga di poe kiamat eta dina neraka teh setiap ayeuna dinten naon setiap ayeuna dinten Senin eta Abu Lahab teh teu ngarasa panas dina neraka gara-gara bunga lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Urang kembali doakeun mudah-mudahan ieu panitia di antarana nu ngaranna Bapak Ukar bener, nu ngaranna Bapak Oman bener, nu ngaranna Bapak Endang bener, sing kabalayar hutangna amin. Sing loba rizkina maka cek Ibnu Malik wapas mas'ulin biharfi jarin au biidopatin kawasliyatin. Momen anu paling utama ya panitia ibu-ibu bapak-bapak di bulan Maulid ieu urang teh kawasli yajri kawasli. Momen anu paling utama urang bulan Maulid teh kudu loba berhubungan silatu meh panjang loba doa anu dijabah. Moga-moga ieu panitia sing loba rezekina sing kabayar acara buludana tukang tenda bayareun sound system protokol ngaji Quran nu sambutan nu ceramah nu nutup doa ibu-ibu para baneun bapak-bapak para moga-moga ieu lemur sing tambah barokah ieu lemur sing tambah barokah amin ya Allah ya Rabbal raqata aina ya syauqan wa liqaibata jawfatun fataitu ila habibi fadaya qalbu abitqad salla ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Berkah doa berjamaah semoga kampungnya barokah ibadahnya istiqomah matinya husnul khatimah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Du Gusti seunteun rizki pinuh ilmu kufangadi go berkana maulid Nabi sadaya dikampikeun rizki assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya ayyuhan nabi Allah. Siap lanjut sok coba angkat tangan angkat
kieukeun mun abdi ya ayuhan nabi ibu-ibu bapak-bapak Allah siap qul huwallahu sampaikan ku anjeun Muhammad bahwa Allah itu awas anu teu kieu berarti ciri gejala stroke mungkung ayeuna urang teu stroke syukuran eta boga panangan siap ya ayyuhan nabi Allah awas Pak Haji Hadi awas ya ayyuhan nabi Allah wa takabudurri Allah ya ayyuhan nabi Allah wa takabudurri Allah anta imamul hadra sultanul ghaibi anta imamul hadra sultanul ghaibi wasalli da'iman Allah ala nabiyina wasalli duman Allah ala nabiyina qal mumajjad bair jamali qal mumajjad bair jamali ya ayyuhan nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik rek nanya abdi kanu hadir geunaheun teu ieu sholawat sing jujur sing ikhlas meh urang menang sapati sang baginda Nabi besar Muhammad geunaheun teu ieu sholawat raoseun teu ieu sholawat geunah teu kana ceuri naon sebabna ieu sholawat geunah enak nikmat kadaguna kana ceuri jawabanana aya 2 hiji nu dibaca ku urang jenengan sang baginda Nabi besar Muhammad nomor kedua pakai pakai lag coba urang bedakeun nami Kangjeng Nabi Muhammad jeung panitia sing barokah ieu panitia disebut ngaranna ya ayyuhan nabi Allah geunaheun teu cok urang ganti ya ayyuhaminong geunaheun teu ya ayyuha wahyu geunaheun teu ya ayyuha nurdin geunaheun teu ya ayyuha andi geunaheun teu teu geunaheun eleh ku Kanjeng Nabi besar Muhammad abdi boga babaturan abdi boga sohib ngaranna Ustad Ishak tah wasilah abdi ka dieu teh yeuh gara-gara Ustad maka punten sanajan anu sabab wasilah Ustad Ishak piwarang abdi ka dieu nyarios wayahna Ustad Ishak ulah mentah ka abdi jatahna mentah ka panitia bae abdi boga babaturan deui tuh di Cipatat itu ngaranna Ustad Utis mudah-mudahan Ustad Ishak rencangan Nabi sing banyak umur sehat tur barokah dan utama teu aya deui anu pika cinta penting ayeuna teh saalam dunia teu aya deui panitia sebab panitia lah nu bakal mere amplop ka abdi jelas teu tapi insya Allah Pak Haji Hadi abdi berangkat di kampung Sukamaju desa Pasarean kecamatan Pamijahan Cempelang Kajero sugan ngarap-ngarap duit sugan mikir-mikir duit sugan mikir-mikir amplop sugan mikir-mikir berangkat sugan mikir-mikir rokok sugan mikir-mikir kopi teu alhamdulillah abdi tos dokap ka ieu oge alhamdulillah teu mikiran cukup nu mikiran abdi mah panitia bener teu ngan tinggal tergantung nasib abdi penting ayeuna teuing eta panitia teh mere gede teuing leutik sakitu we ngan awas ulah salah nasib ceramah abdi mah ka mana-mana ge komo mawa topeng monyet nasib abdi mah ceramah ka mana-mana oge sok mere gede
ngan lamun can biasa gede bohongnya eta mah ngan eta mah ciri khas lamun ayeuna ustad santri kiai balik ngariung sok mawa berkah. Pernah abdi Pak Haji balik di Kabupaten Pandeglang daerah Kadu Gedong selama balik jam 3 datang ka imah eta pamajikan nyurang naon panona nyurang culak cilep naon assalamualaikum jawab bisa laki di mana gitu abi ceramah di mana di pojok bolang terus mana berkatnya astagfirullah eta nu ditanyakeun teh berkat lain pasea ieu abdi balik di Pandeglang jeung pamajikan daripada abdi pasea jeung pamajikan mending pasea jeung Ustaz Ishak abdi tawani abdi boga santri 4 rampungan wae jadi daripada pasea jeung pamajikan balik ti dieu mending pasea jeung Ustaz Ishak hidup berkat hidup bohongnya Bu ikhlas ke iya hadir ridho tuh sebab hadir ayeuna teh loba uji loba gogod cek Ibnu Malik cek Ibnu Athaillah ad-dunya mahallul balwa dunia ieu tempat uji tempat gogod tempat coba moal disebutkeun dunia lamun teu capek moal disebutkeun dunia lamun teu ripuh moal disebutkeun gunung lamun teu nanyak moal disebutkeun laut lamun teu aya ombak betul maka hidup di mana-mana lagi lalaki bakal kapanggih jeung ranjau kehidupan randa gini beunah ya ngaji cuk saha randa ngona ieu kumaha sih kana randa di dieu aya didoakeun randa nu hayang geura nikah deui singgara kapanggih jeung duda atuh duda mun hayang geura nikah di singgara kapanggih jeung randa amin teangan randa anu ngagoler insya cek Ibnu Athaillah ad-dunya mahallul balwa dunia ieu tempat ujian tempat gogodan tempat cobaan tempat gogod hidup di mana-mana oge jelema mah bakal kapanggih jeung bakal lo baju jurang-jurang kemaksiatan keur waktu corona Pak Haji Hadi babaturan abdi belah wetan eta meunang BHS tepi ka puluhan ku loba biasana BHS tara dipake sare ku sebab ieu nu usum corona harita eta babaturan lagi Ustad Ki puluhan Ustad Itis puluhan Ustad Ishak dibere BHS na sampai ke dipake sar waktu eta di pasar teh ngimpi ngajung juring mantak loba Ustad Kiai juring jujur astagfirullah nyebut juring kaki loba Ustad Kiai juring jujur insya loba-lobana HP Pak Haji zaman ayeuna baheula mah zaman Bapak Abdi almarhum Umi Abdi aya keneh alham kajenteun nanyakeun dinya doakeun Umi Abdi si husnul khotimah sebenarnya Abdi teh Kang Ustad Ade panitia Abdi berangkat ayeuna teh rada berat ngan teu berat nama sugan we balik menang amal anu tadi mah Gusti punten doakeun indung Abdi ayeuna teh tos 9 dinten 9 wengi teu ngaleut teu nginum muga-muga singot anu husnul hati upami sehat singgara sehat deui nya abdi ka indung teh boga hiji Bu Pak abdi teh anak ka-13 kajen teh nanyakeun deui tah abdi teh bungsu kajen teh nanyakeun deui anak kasabaraha cenah abdi 13 anak ka-13 bungsu cenah cek indung abdi cek tatangga eta anu 13 teh di antara laki anu pangkasan abdi cenah doakeun indung abdi mun sehat singgara sehat barokah
upami Allah rek nyanak si maut anu husnul khotimah. Amin. Berat abdi moga-moga abdi manakala indung abdi maut abdi ulah keur aya di mana-mana abdi hayang mangku ka indung abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi urang hirup teh bakal loba bakal kapanggih jeung uji jeung gogod jeung coba. Mudah-mudahan cobaan ujian urang sing tiasa nampina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tah ieu urang hadir oge loba ujian, loba gogod. Aya nu hayang geura balik, betul? Aya nu hayang geura daekan ngaji terus. Pan hadir teh ieu Kang Ustad Kahfi tarang aya laleur teh di dieu. Aya kupu-kupu teh. Aya papatong, aya laleur, aya odeng, aya bangbara. Jelaskeun ulah. Laleur lamun kapanggih jeung kadaharan nu bau nu amis sok bolak-balik tara. Lamun nu hadirna bolak-balik eta. Aya kene teh di dieu papatong. Papatong sok euteup di jero apa ditungtung daun. Lamun aya nu hadir ieu kulon wetan kidul kulon kaler datang ka dieu ngajon ngebrehkeun saragam balik deui ta eta hadir papat sebab papatong teh taralil ceuk indung abdi mah harita keur leutik berat tewak eta papatong kana bujalkeun ubar ngom ternyata bener eta pas celekit ngompol mah ngompol bae. Aya teh di dieu kupu-kupu. Kupu-kupu teh sok nyesep dina kembang bener. Sok lila tara. Balik deui mun eta teh kupu-kupu teh lain kudu dicontok ku urang. Lamun anu hadir belah kulon belah wetan belah kaler datang ka dieu datang ka dieu ngadoneangan parasmanan terus nyatu geus nyatu balik tah eta hadir kupu bener teu aya keneh teu Pak Haji Hadi di dieu bangbara baheula mah lobanya zaman imah urang loba kayu papan betul nu kadenge ku abdi eta suarana kieu betul mun hadir peuting ayeuna jeung pangajian rutin ngobrol gandeng eta bang lain ai bang bara mah ngangkos bang nu kudu dicontok ku urang teh odeng naon cenah odeng bogaeun imah teu garakan arasuk eta odeng ka jero loba-lobana eta odeng istiqomah di jero hartina urang teh setiap ngajian rutin muludan rajaban denge sing istiqo sabelet-belet na otak urang bakal aya nempel eta ilmu-ilmu Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashfini dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi pada kenana dina bulan mau tanggal 12 Rabiul dijelaskan ku ulama kubaila subhi sameme sub dinten Senin lamun aya hamba Allah umat Kangjeng Rasul ngadoa poe Senin sameme subuh bakal loba anu ijabah dikabul doa. Mangkana bu ya besi poho ibu pasti bapak pasti kaharep bakal ngahadiran maulid keneh betul jauh di jugjug anggang di teang setiap aya bulan maulid Rajab urang sok hadir betul padahal geus nyaho naon nu bakal disampaikeun ku ustaz ku kiai teh betul ternyata balik hadir teh
lain nu ngajina diomongkeun tapi kiaina nu diomongkeun. Aya teh di dieu. Mana jelema? Rek ngomongkeun naon ka abdi. Jauh di jugjug angkang di teang setiap aya maulidan urang sok naik had. Jelema anu bulak-balik ka pangajian naik hadir eta teh keur ngolah jiwana insyaallah. Bu, Pak, salat urang, puasa urang belum tentu diterima ku Gusti Allah Subhanahu, tapi urang pangajian rutin ngaji muludan rajaban teu kudu maca Fatihah jeung teu kudu isolkeun geus pasti urang ieu diterima diganjar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diuk urang di dieu ieu seperti diukna indung bapak urang nu waktu hidup dalam dunia moal aya urang lamun teu aya indung sakali deui Pak sakali deui Bu. Salat urang, puasa urang, haji urang, umrah urang, zakat jeung sedekah belum tentu diterima ku Gusti Allah, tapi ngaji geus teu kudu pake iso yakin bakal diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazidu al barakatu fid dunya. Sadayana para panitia anu diketuai terutama kampung ieu sadayana anu geus ngorbankeun harta tenaga pikiran katut ilmu jeung tenagana nu dibarengan ku hati anu ikhlas teu ridho. Muga-muga sadayana sedekahna niatna hartana sing diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Sing janten sapaat jaga di poe kiamat, sing janten iuh jaga di alam mahsyar, terutama urang ieu teh takriban wa tajiban li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun ayeuna urang terasa cinta ka Kangjeng Rasul, moal mungkin ayeuna urang ngayakeun maulid, betul? Jelema anu hadir penting ayeuna termasuk jelema anu ngadukung harta tenaga pikiran jeung ilmuna, ieu teh urang katarik ku sapatan sang baginda Nabi besar Muhammad. Tapi bukan hanya sebatas ini urang hayang menang sahabat Kanjeng Rasul teh, urang teh sing dawam karena Allah bersalawat ke Kanjeng Nabi besar Muhammad. Sakali maca salawat 10 dosa urang bakal dihampura ku Gusti Allah. Sakali maca salawat 10 kagorengan urang bakal ditutup ku Gusti Allah. Sakali maca salawat 10 derajat bakal ditambah ku Gusti Allah. Sakali maca salawat 10 keberkahan rezeki bakal diturunkeun ku Gusti Allah. Ngawajibkeun maca salawat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Capek teh ningali abdi. Anjeun capek ge da keur ngaladu doa. Ieu mah ngingetkeun deui wae ka panitia. Kajen abdi capek, kajen abdi rada serak, kajen abdi lapar, kajen tepi ka modal, Masya Allah sentimen amat. Cosing eling atau Pak Haji boga ieu teh. Kajen abdi capek, kajen abdi lapar, kajen abdi tepi ka modal, bener-bener teh eling. Kajen deh. Yang penting orang mau husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ia ayatnya diturunkeun di bulan Sa'ban ataupun bulan Roh. Sok disebutkan Jabrah Rajab. Daek da abdi mah kali deui lamun dipanggil. Bulan Rajab jeung Roh daek da. Da eta teh singkatan Ustaz Kafi Jabrah Rajab jeung jeung Roh jadi umroh. Balik dari baik ka dinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sanyana Allah beserta malaikat Allah yusholluna 'alan nabi pada marata salawat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allah Khaliq anu ngadamel urang jeung Kanjeng Rasul jeung makhluk nu aya di alam dunia
ku mulia-muliana Kangjeng Rasul Allah beserta malaikat Allah tangetkeun Bu tangetkeun Pak yusalluna ala nabi pada marata salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu Allah marentahkeun mata salawat ka hambana sekaligus Allah maca salawat jeung ayat Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad punten Pak Allah marentahkeun salat Allah marentahkeun puasa Allah marentahkeun haji jeung umroh tapi Allah teu ngalaksanakeun Allah marentahkeun salawat sekaligus Allah membaca salawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad Allah moal nyiptakeun alam dunia jeung isina lamun Allah teu nyiptakeun nurna sang baginda Nabi besar Muhammad laulaka lama khalaqtul aflaq seandainya Allah tidak menciptakan nurnya Kangjeng Rasul maka moal diciptakan alam dunia jeung urang dieu nu hadir petik ayeuna kabeh saalam dunia moal diciptakan ku Gusti Allah lamun Allah teu nyiptakeun nurna sang baginda Nabi besar Muhammad Muhammadun basarun wa laisa kal bal huwa yakutatun wan nasukal Nabi Muhammad manu tapi luar ibarat intan mutiara urang mah batu hebel urang mah bata merah urang mah batu kali aya hiji aki-aki ngadenge bahasan abdi kieu nanya itu aki naon ngaran tah dina lompat bapak naon ngaranna Bapak Adi Bapak Adi Bapak Adi nanya contoh ya sagati iya Bapak Adi hayang jadi jelema berharga di hadapan Allah bisa moal bisa contoh ku urang Bapak Adi hiji imah anu didiukan ku Bapak Adi bagus teu imah iya bagus teu asalna imah apa taneuh eta taneuh digali jadi pondasi betul beres gali pondasi datanglah tukang bas jeung kenek mawa adukan betul adukan diasukeun terus batako ataupun batu kali bata merah hebal tepikeun ka beres ieu imah katingalina walaupun can arangeus contoh imah maafnya mahal teu hargana mahal teu ieu teh ku gara-gara ngahiji naon di antarana pasir besi semen betul ku gara-gara ngahiji ieu imah jadi kos kieu mahal teu hargana ieu teh contohan urang Bapak Ading bahwa urang hirup di masyarakat teh kudu daek ngahing kudu daek ngan kudu daek sok lamun urang hayang berharga di hadapan Allah Subhanahu nu lahirna malam minggu poe minggu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 5.000 nu lahirna malam Senin poe Senin baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad 4.000 nu lahirna malam Salasa poe Salasa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3.000 nu lahirna malam Rabu poe Rabu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 7.000 Lulahina malam Kamis poe Kamis baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulullah 8.000 Lulahina malam Jumat poe Jumat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 6.000 Lulahina malam Sabtu poe Sabtu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 9.000 rek dibaca moal hayang teu urang babari duit hayang teu boga tangkal duit hayang teu boga pohon duit rek dibaca moal sok muga-muga abdi mah ieu mah rek ngalaksanakeun ihsan bae sing manfaat muga-muga urang sing menang taufik hidayah ti Gusti Allah amin siap ieu ngaranna sholawat sajaratun nuqud hartina sajaratun nuqud teh sholawat pohon duit hayang loba duit teh so bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ajajtukum qabiltu ajajtukum qabiltu balik lamun cek abdi ajajtukum cek nu hadir qabil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ajajtukum qabiltu muncul abdi ajajtukum nu hadir qabil qabiltu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ajajtukum qabiltu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mun rek didawam, mun rek diwirid setiap tos salat 5 waktu bacana 10 sabaraha. Hayang keneh baca 100. Pelebah tos johor mah macana 7 kali. Isya kaluhur macana 400. Insyaallah urang bakal jadi abuya. Amin. Terang teu Pak Haji Hadi abuya. Ari abuya teh asal butuh aya. Ulah nyebut waluya. Waluya mah geus naon deh. Geus teu aneh namanya. Waluya teh bila perlu ayeuna mah abuya asal butuh. Lamun ibu bapak hayang ulah kakurangan duit sok buktikeun unggal peuting macana 400. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Eta teh salilana ukur 20 menit. Insyaallah abdi ukur 10 menit lamun keur gancang. Salilana 15 menit. Kunaon ieu shalawat dibeja-bejakeun? Kajeun teh shalawat masih kena riya tetap dibaca diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Kajeun teh urang maca shalawat can ikhlas tapi dibaca tetap sholawat mah diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Pepatah pujangga mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan terasa mudah, hidup dengan seni akan terasa in. Datang sholat 5 waktu aya kokol teh di dieu, aya bedug teu sok ditabuh tara, contohkeun ulah kokol jeung bedugna. Gedean Kang. Contohkeun ulah. Mirip teu? Mirip jeung naon? Tadi nyebut budu, nyebut jurig, akhirnya aing disaluakeun jeung bedug. Suarana mirip, suarana mirip. Pantes atuh loba Ustad Kiai GR. Astagfirullah. Tuh geus 4 kali nyebut ya. Eureun aing mah teu eureun. Beres nabah bedug jeung kokol sok aya suara naon? Sok aya suara naon? Wios abdi ajan kajeun can subuh moal aya nu nyarekan. Datang waktu subuh johor asar maghrib isya sok aya nu nabah kok sok aya nu nabah terus aj doakeun kisah gati rek ajan bari nginum sing salamet. Bisa moal ajan bari nginum. Buktikeun ulah aya teu caina. Doakeun Pak Haji Hadi kisah gati rek ajan bari nginum sing salamet.
Percaya teu? Alhamdulillah. Salamat Ustaz Kisi Abi. Salamat Ustaz Isaki Abi dibawa ke dia. Alhamdulillah. Ayeuna bade ajan ngadua kalian rek bari minum susu. Hanya kali susuna sabelah. Sok beras sabelah lamun nganyot susu sabelah. Mantak di lemur abdi mah mun malam Senin teh Ustaz Ishak bonen bogo bari inen. Wios abi ajan bari minum susu? Bisa moal? Sa Indonesia abuya kiai moal aya nu bisa ajan bari minum susu terkecuali Yusuf Padi alias Kisagati nu bisa ajan bari minum susu. Buktikeun ulah. Aya teh susuna. Doakeun deui sing salamet. Allahu akbar. Allahu akbar. Percaya? Susu caina beak percaya? Susuna saya percaya? Caina saya percaya? Pertanyaan Kisagati, sahanu ajana? Anu di tukang teh setan apa santri? Tepuk tangan untuk santri. Kurang cokot hikmahna Pak Haji Bu Haji. Nu mantak kurang ulah hayang boga anak incuk anu pinter. Pinter mah pinter umum alasan. Betul? Pinter mah umum, pinter ngabohong, pinter alas. Naudzubillah min. Tapi lamun ayeuna ulah boga anak incu anu ngarti, datang salat 5 waktu moal kudu dititah ku indung bapana, betul? Datang ayeuna jadwal ka pangajian nu deukeut nu jauh, moal kudu ditit. Moga-moga ku berkahna Maulid Nabi, incu urang anak urang murid urang sing jadi jamaah anu ngarti tur pinter. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Parentah ajan teh loba, budak leutik ajan budak gede, hujan gede, aya guludug, kahuruan, kasurupan, salaki leungit, teangan, salaki leungit ya. Ieu mah aya si ibu si ucu. Allahu akbar, Allahu akbar. Cek kenal salaki leungit. Salaki leungit, aja salaki leungit mah teh ya. Solusi hidup. Gelisah ngaji sararedi, sarulit, baringung, hayang senang, bang emok nagih. Bang emok nagih. Maka saur Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin rumah tangga, suami teh kudu jujur, kudu tanggung jawab. Lalaki teh bakal nyaah ka pamajikan anu solehah mah teu kudu ngomong, ningali beungeut tangge geus katingali. Ngaku. Pamajikan mah teu kudu ngomong solehah, teu kudu asal katingali ge geus kanyahoan ku salaki. Padahal tujuan rumah tangga teh hayang boga salaki gede kan? Aspal. Ini kali ini. Tujuan rumah tangga teh hayang boga salaki anu hayang boga pamajikan anu soleh. Kunci nama salaki teh nu gede kan? Kanyaan. Jeung naon gede ge teu asup mulut. Mending nu leutik asup ke pengajian. Mending nu leutik ngeureuyeun ngaji. Astagfirullahaladzim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu, suami itu harus mempunyai tanggung, kudu jujur.
salaki hayang loba betadi mah pamajikan kudu loba lamun ayeuna salaki hayang loba betadi mah kudu loba dicintai ya dicium oke meureunna Ustaz Kahfi yuh di jalan mawa motor pamajikanna tah eta teh kitu pamajikan mut ke salaki edan mata loba Ustaz Kiai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa laki-laki itu harus mempunyai tanggung kudu jujur laki-laki teh kudu lembah ka pamaji laki-laki teh suami teh kudu hal ka pamaji sebab awet teh makhluk hal berarti loba amat ieu kunti ciri di antara istri anu sholihah mun salaki balik ti malam-malam teh kudu siap ngadang ngukeun nasihat balik video karario cuk salakina teh aya baka kaki deung aduh jadi hayang balik aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Coba ka dieu sakedap abi rek mere hadiah. Hiji ka Bapak Minong aya, ka Bapak Andi aya, ka Bapak Wahyu aya, ka Bapak Nudin aya. Coba naik ka panggung ka dieu opatan. Mana? Ayat ke Bapak Minong, Bapak Andi, Bapak Wahyu. Coba. Hanyat ka dieu. Abi rek mere minyak ya, rek mere hadiah. Ayat ke jalmina? Sok gerak hanyat. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sahanu ayat duaan ke tiluan opatan. Abi rek mere minyak. Ayat ke Badek moal Pak Haji Deni supaya naik ke panggung canak tas abi. Ayat tuh mana sok rek duaan kerek opatan mangga mana jalmina sok enggal. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Ya Rabbi Mustafa. Bapak Minong ayat, Bapak Andi, Bapak Wahyu, Bapak Nudin ayat. Enggal ayat. Bapak Minong, Bapak Andi, Bapak Wahyu, Bapak Nudin. Kang nak tumbai. Rupiah Pak. Saha namina Andi. Oh Bapak Andi Mas. Jaganya. Saha namina Wahyu. Wahyu wayahna uyuk. Minong mana Minong? Kang Andi orang mana? Pojok. Boga pamajikan. Boga. Arek nambah deui moal. Tepuk tangan. Inilah laki-laki sejati. Laki-laki sejati bukan laki-laki yang sering memberikan bunga mawar, tapi laki-laki sejati yang siap untuk melamar. Ulah ngalamar deui nya. Nges janji di hadapan kami bahwa moal boga dua. Kang Wahyu boga pamajikan hiji. Alhamdulillah. Kang Andi, Kang Wahyu sok nyebut pamajikan apa istri apa bini?
Pamajikan. Majikan. Abdi mah tara nyebut pamajikan, tara nyebut istri. Abdi mah nyebut bini. Sebab ai bini mah kula ngomongnya. Ai bini mah bikin nikmat. Ai bini mah bikin nikmat. Tah karak nyahonya. Boga anak barang. Karak nyaho hatina bini teh. Bareng bikin nikmat. Coba ulah sembarangan deket Kisagati ini. Kunaon disebut Kisagati? Karena Kisagati teh bisa ajan baringin. Percaya teh? Percaya teh kayak ante. Astagfirullahaladzim. Wali beremina paling. Kajennya. Jadi bini teh bikin nikmat. Pakai ain. Nikmat bikin nikmat. Alhamdulillah. Kang Andi, iya Kisagati rek mere hadiah minyak, rek diterima moal. Tah, mangga. Tah. Belah. Ya, Kangjeng Rasul marentahkeun ka umatna supaya make seuseu. Tah, engke lamun hadir deui Kang Andi, Kang Wahyu, komo kamarimat tanggal 12 Mulud pakai baju kupang mahal. Tajamul, takriman wa tajiman. Urang ngamuliakeun jeung ngagungkeun lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat anu paling badag teh lain nikmat iman Islam. Tapi cek ulama Sayyidina Ali nyebutkeun dina kitab Nasaihul Ibad aya 6. Nomor kaiji wujudun Nabi. Ayana Kangjeng Nabi, lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ieu teh nikmat anu paling badag. Nomor kedua di satu ilaina Kangjeng Rasul tadi utus ka urang Kang Andi. Urang teh teu pernah daftar jadi umat Kangjeng Rasul, tapi urang dijadikan umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Bunga. Udah bunga. Memang lagi Kang Andi mah bunga, sebab bunga teh kembung di tengah. Kurang ngareneng. Tadi tuh. Nah, wengi ayeuna teh Kisagati teh Kang Andi, Kang Wahyu nyanak YouTuber ngaranna Jan Kalakai. Tontonnya Jan Kalakai. Tonton terus subscribe. Mudah-mudahan sing jantan ibadah. Amin ya robbal. Punten Kang Andi. Ari Kangjeng Rasul teh bapana saha? Saha? Abdullah. Said? Itu apa? Sing bedas itu Abdullah. Aduh. Ari pemina Kangjeng Rasul teh saha Kang Wahyu? Alhamdulillah. Sahaja. Amin. Ari umi Kang Andi. Yana. Astagfirullahaladzim. Balagu ka umi nyebut Yana. Umi Yana gitu. Ai Kang Andi umi saha? Yana. Umi Yana deui. Istighfar. Umi Yana. Istighfar. Astagfirullah. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad teh ya Kang Andi makamna di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Di Madinah. Ari Kang Andi rek di mana? Apa rek di laut apa rek di balangkeun? Bebas. Bisa. Nah, jadi Kangjeng Rasul teh miwarang ka umatna supaya make sesengit, make minyak. Cek Imam Syafi'i, lamun aya jelema awakna bebersih bae terus pake wawangian, eta bakal dililitkeun ka bingungna ku Gusti Allah. Insya lamun anak urang bersih terus pake wawangian, otakna bakal tambah cerdas. Insya Allah. Arek moal. Nah, iya pakainya. Nah, lamun ayeuna Kang Wahyu sok aya leuleus gitunya. Sok aya naon? Toelkeun ka dieu.
insya Allah ngegepluk jadi lato-lato. Tosnya wajna pakai niat ngalaksanakeun sunah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Andi lamun gering sok diurutan apa sok dipotoan ku pamajikan di aja ketepan itu ge alham nyaaheun teh ka Kang Andi pamajikan banget. wayahna saha nami teh istri teh Iis Cis aya teh wayahna ieu rawatan ulah wa kahayang boga ganti ai can paeh mah ajeun teh mah na kos kieu gagah pokona mah rawatan wae belum tentu ayeuna Ciis ninggalkeun ieu meunang anu leuwih nyaah kos kieu geus puguh manehna mah nyaah tadi geus puguh manehna nyebut tadi nikmat insya jadi urang teh salaki teh ka pamajikan teh kudu lembah lamun ayeuna Kang Andi nyebut mamah insyaallah Ciis nyebut ayah betul lamun ayeuna Kang Wahyu ka pamajikan nyebut neng insyaallah pamajikan oge bakal nyebut aa betul lamun ayeuna Kang Wahyu nyebut mamah insyaallah pamajikan nyebut ayahnya lamun ayeuna Kang Andi nyebut ka Iis Mas ya pasti Iis oge nyebut bapak. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana tegenaheun ya Rabbi bil Mustafa karena ya Rabbi dia mah bisa karena dangdut mah bisa nyanyi dangdut pula abdi nyanyi siap jangan pura-pura engkau hayat tuh musikannya sekalang siap jangan pura-pura engkau bersedih jangan nuhun sakitu sing barokah jeung masak santri kajeun tamahan dulu gila sing resmi munaon teu make kopi hayang teu coba ieu ngejeuna moal gitu aja. Aja lah, sing barokah. Awas lamun ke sholat. Ya. Jadi maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kang Haji Deni foto heula. Bu, ieu namina Haji Deni.
gaduh travelna namina batas utama. Insya Allah siapa yang punya jemaah 5 orang silahkan diantar ke Ustadz Mutis ke Ustadz Ishak Kabumi Abdil. Menang 5 jamaah berangkat 1. Insya ini Pak Haji Deni punya travel batas utama. Semoga beliau panjang umur sehat dan barokah. Semoga beliau panjang umur sehat dan barokah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sadayana angkat pandanganna, angkat ke baju jubah, celana cukbrai, yudada, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga rek